sanes-sanes kanten peralatan elektronik mah teu aya gitu Pak di kampung naga. Oh, TV mah aya tiasa. Oh, mau nganggo aki upami PLN mah teu lebet gitu. Oh, mohon. Tapi ibu mah asli ti dia atanapi kampung naga. Oh, di kampung naga alhamdulillah tiasa silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, lawung tepat tepung lawas tepat tepang. Dina dinten ieu alhamdulillah pribados tiasa nepangan deui wargi-wargi sadayana. Mugia ieu silaturahmi nu ngalangkungan ieu seni manjangkeun tali baraya nu ngalangkungan ieu karya mugia katampi ku baraya-baraya sadayana. Wargi-wargi sadaya kalarsanina danget ieu pribados masih keneh aya di sagedengeun Kampung Naga kanggo nepangan wargi-wargi urang anu asli Kampung Naga. Wargi-wargi sadayana hayu urang sasarengan sareng pribados silaturahmi sareng asli orang Kampung Naga anu dikenal di Tasikmalaya anu patuh kana adat sareng budaya Sundana. Mangga wargi-wargi sadayana milujeng manco ka sadayana. Sanes-sanes kanten peralatan elektronik mah teu aya gitu Pak di Kampung Naga. Oh, TV mah aya tiasa. Oh, mau nganggo aki upami PLN mah teu lebet gitu. Oh, mohon. Tapi seueur sigara teh pemerintah nu ngajengkeun ge mung ditolak pangintennya kedah hoyong adat. Eta sapertos dina taneuh kumaha Pak? Istilahna anu ngangge tembok atanapi ulah gitu, istilahna mah kedah khusus taneuh we gitu. Oh, balong oge. Oh, mohon. Janten istilah nama anu diutami ke nama bumi hungkul gitu Pak. Perkampungan. Oh, mohon. Janten perkampungan kedah utuh gitu Pak. Alhamdulillah masih kene kieu. Tapi ibu mah asli ti dia atanapi Kampung Naga. Oh, di Kampung Naga alhamdulillah tiasa silaturahmi. Oh, ibu mah Kampung Naga. Mohon. Oh, Kampung Naga. Oh, mung pedah serang di dieu pangitannya. Oh, mohon alhamdulillah. Tah wargi-wargi sadaya ieu. Wargi-wargi urang, sesepuh urang nu aya di dieu anu masih istilah nama kiat dina adat sareng budaya Sundana ti kapungkur alhamdulillah dugikeun ka dinten ieu urang tiasa ningal kaendahan alam anu hampir musnah di nusanesna di dieu di Kampung Naga adat Sundana dugikeun ka ayeuna alhamdulillah tiasa katingal ku urang sadayana masih kene kajagi ku wargi-wargi urang nu aya di palihan Kampung Naga. Bapak ge sami nya Pak di ditu? Oh, sami alhamdulillah. Ari saterang abi mah Kampung Naga teh paling di ditu nya, Bu. Iya. Di dieu. Teh basa eta basa. Di dia mumpung. Sok ah. Di dieu, luncur nyai, gelis ka dieu. Ya, tinggal mentas. Oh, mohon ka palidinya teh. Dakeun mah walungan lagi henteu patos jaronya. Iya lumayan. Satu dada sebenarnya, 1 meter lebih ya. 1,5 meter lah ya. Alhamdulillah ya kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tah wargi-wargi janten upami hoyong ka Kampung Nagana kedah meuntas sila walungannya tuh. Anu katinggal ku urang sadayana di palihan itu. Nya sebagian gitu sok nguping cenah ai bager mah bager cuman nya karirang naon si Sunda baheula mah carang takol tah. Alhamdulillah bager apa carang kaca-kaca. Padahal mah humor biasa we nya da urang teh cuman beda adat sareng bahasa mah da sami nya pa nya.
bahasa masami wae. Abi oge sakapeng sok kieu kan aya tamu seperti artisnya. Mohon. Janten teu nyarios teh kunaon? Isin. Oh, mohon. Mohon minder. Kan itu artis. Ini anu Kedah aya saurna kieu cenah upami aya nu rumah tanggi hoyong ngadama gedong pek we asa ulah di dinya eta muhun. Oh, jantan istilahna mah bumi eta mah ulah sampaikeun ka katumpangan kuno mewah we gitu maksudna mah. Jantan istilah mah ngiatkeun kana budaya gitu Bu nya. Mohon. Oh, upami ngabangun di luar mah bebas gitu nya bade ngadama kumaha ge. Mohon. Oh, mohon. Istri na gitu di apa dia. Juta amak mah. Iya, mendingan kali. Oh. kami TV mah ku akinya Pak sekarang dendang ku istri gitu ya. Oh, aidina nya aidina rumah tanggi mah bebas pangintennya Bu. Gitu. Bari ka urang mana ka saha ge gitu. Mung dina perkawis bumi gitu. Kedah sami gitu upami di wilayah dieu mah. Oh, mohon. Ayeuna mah kan pertikahan. tetiasa nami. Oh. Tos seep lahan. Oh, tos seep lahan ayeuna mah tos sia nambih wargi deui gitu. Janten terbatas. Oh, terbatas tempatna gitu. Oh, mohon. Oh, mohon berhubung tempat nato seep sanes bumi na gitu nya anu dibatasi teh jantan tempat anu seep gitu. Oh, mohon. Seep ayeuna teh tinggal di caket masjid teh kan eta di alun-alun. Mohon. Oh, berarti man ai nanti ngadama mah bebas gitu mung asa ulah di wilayah dinya deui gitu. Mohon. Terbatas tempat teh kan tetiasa teh upami Wargi-wargi sadaya, waktu nu maturan tos cukup kaselang kumangsa datang nu ngajak pisah. Kukituna urang cekapkeun duwi ka dieu bae dina dinten ieu insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui di lembur anu sanesna kalayan urang sadayana mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Wargi-wargi sadaya sakitu anu kapihatur di ieu lembur panutup catur pamungkas basa ti pribados wilujeng kantun kasadayana permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.